Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Ayeuna nincak bagian kagenep. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya. Harita ka tempatna mawa Haji Mulya aya sumping. Nyaeta juragan ganda ti Bandung kalih istrina sareng putrana nu maksad sareng tujuan pikeun narosan Nyimas Malati pikeun nu janten putrana nu katelah Cep Beni. Atuh para wargi anu mulya, harita mama ajengan mulya tuluy cumarios. Asa teu ngimpi-ngimpi abah mah ibuna. Teu sangka baris kadatangan semah nu boga maksud rek miharep ka Nyimas. Lamun nyaho ti anggana mare kaya semah nu miharep ka Nyimas meureun sasadian heula. Yos naha isin-isin teuing da sanes lepat urang eta mah bongan aranjeunana teu masihan dibereh heula ka urang. Mung abdi mah aya bingungna we amana. Oh bingung ku perkara naon teh ibuna. Mun bingung teh kumaha pinyangemkeunana ka Ibu Titi jalan anjeunna mah keukeuh bae palai bebesanan sareng urang. Tong make bingung-bingung sagala. Da lain urang nu ngajarek narima Cep Beni. Bongan manehna aya niat kitu teu buru-buru ka dieu ayeuna kapiheulaan ku batur. Onggohan hari sua jodoh mah teu bisa dipikayang, teu bisa dipake mung sabab perkara jodoh mah gumantung kana takdir ti Allah. Mana kitu ge anak urang lain pijodoheun ka anak Bu Titi. Engke mah jelaskeun ku ibuna pira ku Ibu Titi jeung salakina teu ngarti kana bab jodoh jeung pati aya di dadampa pandangan Allah. Ari katama-tama Nyimas geus lila kekenalan jeung Cep Beni teh. Sajawati kitu teu karena diadu-adu ku urang eta mah geus niatna sorangan kitu tah. Kantos ari ngartosin teh mah mung tada teuing we putra Ibu Titi ngahuleng temenan perkara Nyimas geus boga pijodoheun ka batur. Lah keun bae. Di pikiran teuing da geus kitu buktina saur mama ajengan mulya. Teras nyauran Nyimas Malati nu harita nuju aya di kamarna. Teu hararese Nyimas Malati norojol nyampeurkeun. Cing abang ilikan eusina amplop nu bieu teh. Geus dibuka can ku Nyimas. Parantos ama aya sabaraha cenah? Rp50.000. Ih, geuning lumayan make aya kana 50.000 na. Cingan ibu ngilikan aya 50.000 teh. Saur Ibu Haji Romlah panasaran. Koloyong Nyimas Malati ka kamar nyokot duit nu masih keneh di amplopan. Teu lila norojo deui sarta ngasongkeun amplop ka Ibu Haji Romlah. Barang dietang teh ku Ibu Haji Romlah nyawe 5 lamar duit anu 10 ribuan. Ya geuning 50.000 saur Mama Haji bari ngalebetkeun deui kana amplopna. Alusna mah beulikeun kana perhiasan Nyimas, narek kana ali, narek dibeulikeun kana suweng. Ngara ari kitu mah aya buktina ongko. Unak sadabdi ge bade dipeserkeun ka perhiasan ama titip atuh di ibu. Sok atuh pihapekeun di ibu. Keun isuge ibu rek jeung ibu urang ka kota. Saur Ibu Haji Romlah ngarawatan artos. Kalayan disimpen ka kamarna tos kitu mah Ibu Haji Romlah sareng mama ajengan mulya. Kajaramban barade abdas jalan harita geus nincak ka wanci magrib. Kitu deui Nyimas Malati teu tinggalin ngalaksanakeun ibadah. Peuting harita kabeneran malam Jumaah Kaliwon. Ibadah magrib keneh oge di luareun wawangunan geus simpe comrek beda ti sasari. Biasana mah saseret bada isya teh ge haneuteun keneh kuno kumalampreng. Samalah sok aya para santri nu ngadon ngawarangkong dina teras bumina mama ajengan mulya. Tapi harita mah dikeresakeun eueuh saurang-urang acan. Kitu deui sarji nu biasana sok ngobrol jeung Mang Nawawi harita mah. Tibada asar teu ngelol-ngelol aya we di pondok. Si horeng teu ngelol-ngelol teh keur teu ngareunah awak para nastiris. Samalah harita ge para mitra keur ngarengkol disimut ku samping sarung. Tapi di antara santri-santri anu sejen aya 2 urang nu keur ngobrol tinggarendeng. Bari sakapeung ngareret ka sarji. Anu keur morongko di juru deket lawang si horeng nu 2 santri nu keur ngobrol teh Marjuk jeung Soma. Tuh som tingali kumaneh euy. Ari jelema nu asa aing pinter teu deungeun teh. Jeung asa aing kapiasi ku guru teh kitu buktina euy. Eta meureun geuing so teh dumeh geus teu pati didamehan ku Nyimas Malati.
Lawan gitu teh mah kagak geringan teh. Nyawa mana Bang nasi Sarji jadi kumbe? Cek Marjuk ngomong. Ka Soma, kumbe sote ku gering we meureun. Teh masom. Mana mah can ngarti. Ya hayang dicaritakeun ku dewek mah nya. Bang nasi Sarji kumbe teh lain ku urusan gering-gering teuing tapi ya ku dewek ya. Kumana dikumakeun Juk? Cek Soma sigan urewa. Adong tari-tari teuing ngomongna bisa ngadengeun. Sanyana beuting kamari dewek hampir cacap DS. Terus ngamalkeun hiji amalan, taksiran amalan dibirikeun ku dewek terap ka manehna. Teuy ngatu lamun kitu mah. Eta maneh boga amalan kitu ti mana Juk? Na ti mama atau ti dukun? Si eta ngarekeun ka tukang dudukun we, di mana aya dukun boga amalan kitu? Sok pomo dibere ku mama mah sumpahna ge daek merengkeleun tah. Cek Marjuk make jeung seuring ngahehe. Ari geus ti mana tuh maneh boga amalan kitu? Ti mana mah tarek dewek we meunang kuda koreh tina kitab. Kayak geus salse ku dewek dibejakeun lamun maneh hayang ngagem eta ilmu. Anu penting, geus ayeuna mah urang hares. Bisi kaberangan hudang subuh. Mangga isuk urang bagian ngepel ieu teh. Cek Marjuk ngajelaskeun ka baturna. Yen manehna manggih hiji amalan nu dipake ngadoliman batur. Geus kitu mah goloyoh Marjuk jeung Somar deng kalawan teu hararese. Reup sarare meuni ujug-ujug ngagebra. Kawas meunang ngabebeutkeun Ari Sarji gawena kula sakulisik we. Can sare keneh sigan jauh pituduheun. Da eta dumeh keur aya nu karasa tina awakna. Kuniang Sarji hudang tuluy rarat-reret ningalian santri-santri nu sejena keur tinggal luhur karerek. Kunaon awak meuni asa tinggal rari sakieu jeung sabuku-buku nyareri jeung pating sariak kieu. Disebutkeun capek teuing kana barang gawe da teu pati loba pagawean teh. Sama lagi 2 poe aing teu babantu ka Mang Nawawi, tapi nah atuh meuni asa teu garenah teuing. Sok sieun mama boga sangkaan goreng we ka diri aing. Disangka aing mung mantuan pigaweun, padahal mah jarang kaditu sote ngarasa era bisi majarkeun ceuk batur mah aing teh ngadon menta di Paraban. Padahal tara menta tara naon rajeun barang dahar ge sok dibere ku Nyi Mas Malati. Ongkohan aing masok mantu-mantu sote lain pamrih ku dahareun. Ngan boga rasa rumasa we lumeh diajar ngaji di dieu. Lamun kitu teh mah hitung-hitung males budi kanu jadi guru jeung ka kulawargana. Tapi da nya kitu ari sangkaan batur manusok lain-lain we. Abong kena kasebut manusa. Nu hade tara hade kabeh. Nu goreng tara goreng kabeh, da ngaranna ge manusa. Engke mah di mana aing geus eueuh nu karasa rek ngadon nyiruruk we di mangsapnan. Ka dieu-dieu di mana rek ngaji we. Kitu gerentes hate Sarji beuki lila asa beuki gede rasa rumasa. Goloyoh Sarji ngedeng deui tapi panon teu dipeureum-peureum we. Boleh teu daek sare bari sakitu geus nyedak ka peuting teh. Cag nyaritakeun urusan Sarji malikan ka urusan Nyi Mas Malati. Nu harita keur ti Brasare. Kira-kira pukul 12:30 keur meujeuhna si simpena. Kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet di sarada di sawah jeung dina balong. Kalan-kalan sora lonok patemalan jeung pating keureung di kebon awi anu caraneum. Cegug-cegug anjing ngagogog ti pasireun bumina mamajengan mulia. Cungungung babaung menilamatna keur ngadatangkeun pika keungeun. Sorana malewung muraikeun simpena peuting. Jep anjing anu keur babaung jeung anu ngagogog teh jempe. Sedeng bangkong jeung bancet mah eueuh eureuna. Terus di sarada samalah beuki ka peutingnakeun asa beuki rame. Bangkong belentuk jeung bangkong catan. Patemalan Kang Kingkung marengan ngaguruhna sora cai dina walungan. Kang Sarji, kan tenan abdi ge upami ngemutkeun kanu teu tega mah. Muhun kana tegana mah teu tega ngaleupaskeun cita-cita harapan ka akang. Nanging dalah dikumaha Kang Sarji kahiji abdi tos lami kekenalan sareng Kang Beni anu ti Bandung. Kaduana sieun ku ama sareng ku ibu sajabiti kitu abdi sieun disangki janten istri tampikan. Atanapi kasebat istri pipilih. Tumali kitu mugi akang ulah alit manah ulah bendu. Rupina abdi sanes jodona ka akang tangtos akang ge langkung ngartos. Perkawis jodoh sareng pati angin Allah anu nangtoskeun. Mugi-mugi we akang kagungan jodoh kanu saluhureun ti abdi dina sagala rupina. Kalayan abdi tetep bade ngangkeun wargi ka akang. Tos kang geura kaluar sanes abdi ngajurung laku. Bingah nama anu kalintang abdi dicaketan ku akang nawiskeun akang ageus ageng harapan ka abdi. Mungkumaha atunya janten akang teh bade ngiring cali kungkul kitu. Mangga ari bade ngiring cali kungkul mawayahna ulah lami-lami teuing ngarencangan abdi
pilih kapan aku ama sarengku ibu tongki atuh Kang Halim abdi pilih aya nu ka dieu ulah Kang pamali Kang jangan abdi mah sareng akang mah sanes muhrimna bisa ku mengheunteuing ama sareng ibu benduna upami kapan ka abdi sareng akang nuju ngeberehkeun ka tresna mana kan tenan abdi ge cinta nama cinta ka akang mun kumaha atuh kunaon akang maksa wae geuning nya kayak kumaha upami aya kajantenan pangindu sadayana nyanangan wiwirang di kolong catang Kang nah Kang baris tanggal waler upami aya kajantenan diri abdi duh Kang ulah Kang Alim Kang ambil kumaona Alim Kang Sarji Kang aduh teu yang di Alim geuning maksa wae nya akang mah terus kali itu gerak keluar Kang bilain uningan utamina mah pilih kapan aku ama tapi ku ibu akang kedah tanggal waler upami kajantenan tumiba ka diri abdi kitu gegeran dengan anak Nyimas Malati korejat hudang semunu reuwas si horeng harita teh Nyimas Malati gunam astagfirullahalazim geuning aing teh ngimpi atuh amne asa dikieuna Kang Sarji mamaksa ka aing nepi ka ku aing dianteur sakahayangna Nyimas Malati istighfar kalawan ngagerentos dina hatena geus kitu goloyoh ngedeng deui terus sare samalah ku ayeuna mah teu disibut-sibut acan sedeng simut mah ngalumruk di jireunana jegug anjing kadenge alira anu ngagogog pipireun kamar Nyimas Malati tuluy ngaharengan siga aya jalma di luar blig sora nu leumpang di patengahan berai pantok kamar Ibu Haji Romlah muka ku sorangan sigayan mukakeun ku jelema tulila berai pantolomari anggean anu Bu Haji Romlah muka reket nutup deui ku sorangan reket pantok kamar ge nutup deui saasal tadi tidinya berai muka lalaunan pantok kamar Nyimas Malati nu harita keur sarenya ngigir gulipak Nyimas Malati sarena malik nang karak bengkang siga aya nu malikeun cungung anjing babaung pipireun kamar serelek tungtung rok anu keur dipake ku Nyimas Malati saeutik nyingklak beuki lila tungtung rok beuki luhur ngaliwatan tuur harita amekan Nyimas Malati semut capeng ngahegak para mitra sadaya malah mah ramo leungeun ngarameusan kana sarung angel anu keur dikedengan sakapeung beungeut Nyimas Malati buluar balieur ka sisi kagigir tapi teu sakumaha lila Nyimas Malati ngorejat sakiceup kabireungeuh pantok kamar nutup ku sorangan saha nutupkeun pantok kamarnya ibu atau Mang Nawi kitu moal Kang Sarji mah kitu meuting di dieu jeung Mang Nawawi nya sugan Kang Sarji data ti heula ge kungsi kareret aya Kang Sarji kaluar ti kamar keun bayari Kang Sarji mangan karisi aing masuk sieun aya bangsat we cek gerentes hate Nyimas Malati tetep timuluna maka Sarji dumeh ti heula kungsi kajadian aya nu ngabelegedeg rek ngagunasi ka kahormatan Nyimas Malati katingalina siga rupa Sarji nu matak Nyimas Malati teu boga rasa curiga naon-naon sabab salira Sarji masantren nepi ka ayeuna geus hampir 1,5 tahun can pernah nyieun kalakuan teu bener Euleut setengah jam ti sabada aya nu asup ka kamar Nyimas Malati bari eueuh jirimna cungungung anjing babaung samalah ku ayeuna palebah lawang kamar mandi aya sora awewe cicirihilan bangun anu seeleun naker les sora awewe sesirian ngiles ditumu ku sora nu seuri lalaki ngagagak reket pantok kamar Mang Nawawi ngareket muka lalaunan corelat aya nu ngacorelat asup ka kamar Mang Nawawi tapi ukur sababaraha menit geus ngiles deui kalawan pantok kamar nutup deui kawas tali sedeng sora anjing babaung masih keneh we malah maasa beuki patemalan antara nu dipipireun imah jeung nu diburuan hareup kulisik Mang Nawawi kulasa kulisik kulipak sarena malik deui tina nang karak bengkang jadi nangkuban gurubug Mang Nawawi ngaburubug bari nungkupan ceuli sabeula tapi panon tetep peureum gurubug di Mang Nawawi ngagurubug ku ayeuna mah ceuli duanana ditungkupan siga anu ngagere kana liang ceulina korejat Mang Nawawi ngorejat hudang tuluy nyabakan bujur sorangan bari gegerendengan ngimpi itu aing lah anu ngageren kana ceuli aing nya kan bujur dicocok mun karasa ngajeletot yeuh saha disebutkeun ngimpi piraku da bujur karasa nyeri kene piraka bieu jurig nyaw bujur ko jin sugan sawe ayeuna malam Jumat kalieuannya jin tomang jin jiwel ulah sok ngeureuyang ka ditu lah bangsa blue jin saya lupa aya ieu juga nama aya blue jin koneng ieu aya blue jin ieu blue jin coklat jeung blue jin bodas kada ieu pas nu anyar sakatiga we jeung kuring teh kapan kuring cicing di dieu teh lain kakara sapoe 2 poe teh bisa tauna pan biasana ge teh nu ngaheureuyang ka kuring teh
Hari ayeuna wani ngaheureuyaan ka kolot sia. Lamun anjeun jeung sok urang bebarengan jeung kuring ye. Mun jeung Islam kitu bebarengan ngaji. Tapi lamun jeung kafir geura nyingkir sia ulah cicing di dieu. Jadi malah tempat geura anjeun sia. Bari geus sanajan jeung Islam jeung kafir ge ulah sok ngaganggu ka manusia mah komo ieu manusia keur ngeunah-ngeunah hees. Anjeun ge lamun keur hees bae ka anu ngaganggu pasti moal daek. Madak nafsi-nafsi we lah. Kuring keur kuring anjeun geura anjeun sarua pada umat pangeran. Ini panjinglar aki panjinglar. Pangjinglarkeun je sakabeh jurig nu ting cai setan ti darat. Ku menjin setan siluman silmin lah. Ulah ngaganggu ka seueuh putu ye. Dirajah ku raja pamunah. Kubu munah, kunyi munah, hayo geura nyingkir jurig-jurig. Wana wani wawuh, teu wana teu wani teu wawuh, leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana. Ditiup ku bayu sakti. Wah, kaplush. Wah, kaplush. Tuh, ini sekarasa. Dikarasa ngajelas hotelnya lah bujur deh. Pasti dia ka aing semantau ke tempatnya. Watak setan doman ini, setan doman aki. Ulah nyoba-nyoba tu ka pangawuruh kula mah. Kaulah teh anu ngaran Ki Nawawi. Lain jelema samania ti rumania teh kitu gegerenengan Mang Nawawi para mitra sadaya. Koleset turun tina tempat sarena tuluy ngojengkang ngodok rokok sabatang. Tina pesa kampret nu ditaitkeun tina paku cekes ngahurungkeun kayu api tuluy ngarokok bari diuk sisidipan. Nah so heula para mitra. Harita para mitra sadaya Mang Nawawi tuluy ngagerendeng deui. Aduh, waya kumaha cenah ieu geus subuh kitu lah. Piraku geus subuh can kalenge soran wajan. SD we lah kali SD sok sieun kaberangan mangkani aing teh sukan kudu mantuan mogok ieu mopok galeng coba kudu meuli gemuk di ka koperasi. Kalinya poe sajam-sajameun mah. Tapi rek ngasupkeun heula duit kana pesak calana bisi isuk ke aing boho teu ka bawah ye. Cek gerentes hate Mang Nawawi tuluy mukakeun bupet leutik paragi wadah pakaian. Harita Mang Nawawi kurah koreh kana hanapeun tumpukan pakaian anak gebeg Mang Nawawi ngagebeg. Sabat duit PHP ti Ibu Haji Romlah dununganana 12.500 perak eueuh. Ya kaideuh. Kamana duit cicing eueuh saperak-perak acan? Piraku poe deui neuneun mah da yakin basa pada magrib teh disesepkeun kana hanapeun tumpukan pakaian. Tapi ayeuna eueuh. Kumaha mun ceuk terus leungit ye. Alah, tada teuing we Bu Haji ngamakna ka aing coba aing kudu ngagantian je. Makaning duit keur mayar hutang gemuk ka koperasi. Na kungsi ditampanan gitu waktu Bu Haji mikeun duit ka aing atau waktu Bu Haji dibawa deui. Kenya kumaha isu we lah ngan aing moal rek nanyakeun tulus henteu Bu Haji mikeun duit ka aing. Rek pura-pura rek minta duit we keur mayar hutang gemuk kitu. Sabelum ku aing ditanyakeun geus mere acana keur mayar hutang gemuk. Sok yeun ceuk Bu Haji geus tapi teu menjadi mikeunna. Pancila ka 12 aing. Katembuhan kudu mayar. Rek pura-pura kitu we. Cek Mang Nawawi ngagerendeng. Bari terus ngagoloyoh ngedeng kalawan disimbut. Ku simbut belang para mitra. Harita teh sabab peuting harita karasana tiisnakeun. Keur mah nyedak ka usum katiga katambah-tambah peuting keneh nepi ka Mang Nawawi sarena morongkol. Kawas peusing tina bakating ku tiris. Teu kugi saja Mang Nawawi geus hudang deui sabab ngadenge sora bedung nu azan subuh di masjid. Koloyong Mang Nawawi kaluar ti kamar kebat kacai bebersih. Balik dicai terus ngalaksanakeun salat subuh kitu di mama ajengan mulia. Tos angkat ka masjid teu kantos lami. Ibu Haji Romlah sareng Nyimas Malati kajaraman. Ari Mang Nawawi harita teh sanggeus salat subuh guremirun seuneu bari nagenkeun seeng meunang nyurugan. Teu sakumaha lila Nyimas Malati norojo nyampeurkeun ka dapur. Bade sadiang Nyimas. Ulah sadiang lah nu anu mah bising peot kitu. Tanya Mang Nawawi bari ngareret. Enak si deang nempo bisi canang recai. Pake keur si deang mah tusing jongjon. Mukoan abdi mah tara si deang deui. Da ceuk Mang Nawawi ge bisi deang mah bising peot pek we. Mang Nawawi si deangkeun meh peot. Teh mah Nyimas Malati. Nyimas sok aya wae lah. Teu di deang ge anu mah peot. Aduh. Kitu dah mohon kita Nyimas lah. Naon teh? Ulah si deang beli seueur pare deui. Sok lain-lain wae Mang Nawawi mah sideang majarkeun sok loba pare geuning eta Mang Nawawi ungah isuk sideang teu boga bangsa sasigi-sigi acan. Oh nya pare sote nu tadi disebatkeun ku Nining teh sun kitu ku Nyimas. Pareot kitu. Lebar temenan we Nyimas sakitu gumuleungna heug peot balas sideang kitu.
cek Mang Nawawi bari seuring ngahehe. Mang Nawawi ari peuting Kang Sardi ka dieu. Kadieu Nyimas buku Mang jeung ngaros icaleun terus wajinten teu katinggal-tinggal ka dieu. Biasana mah sajinten aya 3-4 kalina ka dieu teh mali sok ngadun ngobrol sareng Mang dupi kitu. Aya kapriyoga naon jeung Sardi ka jeung Sardi teh Nyimas? Teu eta we asa teu ningal-ningal mun tempo ka ditu Mang ka pondokna bisi eueuh. Mun nya tos kitu sareng iseng Mang lah katinggal urang bade tinggal ka pondokna. Teu kitu kewe wangsul ti ka ude bade sinang ka pondok ningal jeung Sardi kitu. Omatnya Mang nempokeun ka pondokna nya. Lamun aya sina ka dieu lain naon-naon nita di tempo teh dumah geus 2 poe teu katingal-tingal. Bisi manehna gering atawa ngadon ngendong di Mang Sapnan. Oh pila aku kulem di Jang Sapnan mah teu wawatos heula ka Nyimas. Pan biasana ge Jang Sardi mau bade ka mana-mana oge wawatos heula kan waraya di dieu teh. Mung duka sun upami anjeunna seueur pidameleun mah di pondok antana pi kagungan maksajana bade saum kitu. Jalan anjeunna mah getol pisan saumna teh kitu tirakatna teh. Cek Mang Nawawi keur kitu torojol Ibu Haji Romlah nyampeurkeun. Nyimas ari duit nu ticep beni kamari disimpen ku deui ku Imas. Saur Ibu Haji Romlah naroskeun artos. Teu kapan kamari ge dipasikeun ka ibu jalan saur ibu bade dipaserkeun kana perhiasan ka kota. Mari ama ge uningangeun abdi masihkeun artos ka ibu kalayan di amplopan keneh. Ai lah ka mana atunya ibu meuni geus capek neangan ku tatang koteteng ka ditu ka dieu. Dupi disimpenna di kamari di mana Bu? Eta disimpenna mah di handapkeun tumbukan samping dina lomari. Tapi bieu sanggeus ibu salat subuh rek dicokot eueuh pakaian ibu kabeh dibudalkeun tina lomari. Atuh dina pesak jas kuno ama dikodokan eueuh ngan anehna teh ari amplopna mah aya teh. Moal mudag Bu Haji sun dina amplopna sun. Cek Mang Nawawi mairan bari manehna asa diingetan ka pihapean duit keur mayar hutang gemuk teh eueuh. Murag kumaha make jeung murag sagala ari maneh. Lamun nya murag ge tina amplopna kudu aya meureun di kamar. Usah saha deui lintang ti amana Nyimas nu aya teh. Pilih ku ama dialihkeun nyimpenna Bu. Teuing atuh da can tunyu tanya ka ama mah ongkohan can balik ti masjid oge. Balar Ibu Haji Romlah tilami mamajengan mulia sumping kalayan naros. Keur ngadariung naon ieu teh diharabu wae nawi. Tapi ama sumping Bu. Cek Nyimas Malati bari ngareret. Aya naon gitu? Eta bade aya taroskeun ka amana dupi artos nu dicep beni dipangimpenkeun ku amana. Teu kapan kamari ku ibuna dibawa ka kamar ari kitu kumaha? Balar mamajengan mulia. Mawi namanya teh tos salat subuh ku abdi bade dibantun kalian bade dilebetkeun kana loket. Dan teu aya itu pakaian abdi dibudalkeun sadayana tina lebet lomari. Terus pesak jas nu amanah dikodokan teu aya. Nanging amplopna mah aya di hanapeun sinyang. Saur Ibu Haji Romlah di barung kurarai meuni pias bakating ku leuwas. Tong wakaribut. Teangan heula nu bener. Da salegana ge lomari pakaian bisi peuting ku ibuna geus dikaluarkeun tina amplopna. Tuluy disimpen di tempat nu sejen atau bisi disimpen di hanapeun kasur. Daya nu nyokot mah sapi jelmaeunana sabab eueuh deui sasaha lintang ti urang opatan. Aya ge Sardi teredek lahalo ka jero kula gerol di dapur. Saur mamajengan mulyana. Nuhun Bu bilih dialihkeun ka hanapeun kasur. Cek Nyimas Malati mairan. Atuh bantuan neangan ku Imas. Saur Ibu Haji Romlah teras kalebet. Dituturkeun ku Nyimas Malati kebat lebet ka kamar. Malih mamajengan mulia ge ngiring milarian dina lomari. Harita kasur disingkaban ku Ibu Haji Romlah sareng ku Nyimas Malati tapi weleh duit mah eueuh saperak-perak acan. Sabada Ibu Haji Romlah para mitra harita teh nyingkab-nyingkabkeun samping sareng anu sanesna. Tuluy Ibu Haji Romlah cumarios, tuh tinggal mana di hanapeun kasur ge weleh teu aya. Cing bisi dina sorog lomari nu hanap tah Nyimas tinggalian. Wah aya dina sorog lomari mah Nyimas sabar tadi geus dikorehan ku ibu. Duit eueuh naon lintang ti sisieun kerep. Kumaha teh Nyimas lamun tepi ka lapur teh mamang kaning duit aya kana 50.000 na. Saur Ibu Romlah siga nu ramoh poe. Da eta ibu mah atos-atos ku abdi disimpen nganggo disuhunkeun. Cek Nyimas Malati siga nu rada keukeuh. Satadina mah dirawatan ku ibu sote bisi Imas aya oleran nyimpen. Balar Ibu Haji Romlah
Tos kitu magek Ibu Haji Romlah sareng Nyimas Malati caralik dina sisi ranjang. Teras ting haruleng ari mama ajengan mulyana masih keneh harita teh kurah koreh wae kana anapeun kertas tilam angean. Keur kitu torojol Mang Nawawi norojol. Bu Haji sunyu manya tos kamu mayar gemuk teh sun. Abdi bade mios ayeuna bilih kabujeng siang teuing nu ti kaude teh bari teras ka Serang ieu ngabantos mopok galang sun. Ceuk Mang Nawawi. Bari ngajanteng dina lawang kamar. Duit naon ari maneh Nawawi? Kapan kamari geus dibikeun ka maneh basa maneh tas dahar teh ya? Sok aya wae maneh masaki jelema keur manggih kareuwas teh hayo nanyakeun duit deui. Saur Ibu Haji Romlah semu bendu. Atuh Mang Nawawi reuwas sabab duit keur mayar hutang gemuk leungit. Lenggeus kitu mah Mang Nawawi ngahuleng ngarasa bingung ku perkara duit leungit. Nu jadi bingung namah ti mana pikeun ngagantianana. Yung atuh Nawi bising kaburu berang sonten. Kegeus di kaude terus ka sawah bantuan batur ngara buru-buru beres mopokan galengna. Saur mamajengan mulia oloyong Mang Nawawi ka tukang deui. Bus ka kamarna tuluy sungkub singkab neangan duit tapi boleh eueuh. Astagfirullahalazim. Nah kamana tuh duit meni geus capek neangan aing ye? Aduh, cilaka kaya kieu aing katembuhan kudu mayar ye. Sa manusana cenanya nu wani barang cokot ye. Tiba lagi can pernah aing kaleungitan, piraku jang sarji kumawani cuka cokot. Moko anjang sarji geus 2 poe teu ngelol-ngelol. Geus bogo si simpanan aing leungit hayo nu jadi dulungan ge kaleungitan. Mangganing duit aya kana 50.000 na cenah coba duit panglamar ti Cepeni. Disebutkeun aya bangsat unggah piraku deui sabab panto jeung janela paraga. Moal aya cegik mah kitu atawa aya tuyul. Leuh, beuh. Kumaha pipeuteun aing ari geus kieu ye. Teu bebeja leungit tetep aing di jurung kudu mayar hutang, ari bebeja si jamak deui. Sajelema aing tetep kudu ngagantian. Sedeng aing boro-boro ga duit aya 12.000. Sampai sergi teu boga. Aduh. Keur bae hiji teh ka sawah moal bebeja leungit ah. Di mana jadi nulungan nanyakeun marek dibejaan we geus dibayarkeun kitu. Kitu gerentes hate Mang Nawawi. Rap duduk we tuluy kaluar ti kamarna. Nyokot pacul sisi kanang hayam geus kitu mah teu loba nu dipikir harita keneh. Mang Nawawi indit ka sawah rek mantuan mopok galeng, sedang Ibu Haji Romlah sareng Nyimas Malati teras milarian artos di kamar nepi ka carapeunana. Geus Nyimas geus eueuh matong haban we di teangan, batan kapanggih malah capek teu puguh. Geda nyangu gari tu keur nu digarawe di sawah bising teu keburu beurang teuing geuneuh sugan isuk page to mama boga milik digantian ku mama. Saur mama ajengan mulia. Geus kitu mah kakara Nyimas Malati kaluar ti kamar. Kebat terus nyangu harita teh para mitra. Ari Ibu Haji Romlah harita teh kenging sawatara jongjongan melengu ngaraos haneueul ku perkara kaicalan artos 50.000. Tapi akhir nama Ibu Haji Romlah ge kaluar ti kamar lajeng masak sareng Nyimas Malati. Geus irit kitu Nawawi teh Nyimas, saur Ibu Haji Romlah bari ngagoreng kerupuk. Parantos panginten teh aya di kamarna oge. Lain ku kitu ibu meuni keul ka Sinawi, batur reuwas-reuwas neangan duit hayo ngadon nanyakeun duit keur mayar gemuk teh. Si di kamari geus dibikeun ka manehna pan. Ngapunten panginten Bu, da nya kitu Mang Nawawi masok limpeuran. Nya sugan pohon samarukna can dibikeun beun ku ibu. Asa teu kaharti perkara duit ti Imas ti Cepeni disebutkeun aya nu nyokot. Saha jelemana nu kumawani asup ka kamar ibu? Sajabati kitu eueuh deui jelema salila tilintang ti urang we jeung si Nawawi. Saur Ibu Haji Romlah emut kana urusan artos. Emut-emut teh heula Bu bilih hilap nyimpen da salesna upami aya nu nyanak teh mah saha jalmina. Bisi poho deuna kumaha ari Nyimas yakin ku ibu disesepkeun kana harapeun tumpukan samping dina lomari. Lamun dipindahkeun mah ku ibu meureunna jeung amplop-amplopna. Kapan mah amplopna aya keneh, ari duitna eueuh nu mata ka sateu kaharti. Bioslah, kumana kitu ge sanes milik abdi Bu, cek Nyimas Malati. Geus kitu mah jep para mitra Ibu Haji Romlah teu sasauran deui. Teras barang damal nepi ka beresna. Kalawan Nyimas Malati indit nganteuran anu keur barang gawe di sawah. Wanci asar harita kabeneran hade poena langit beng rastaya hahalang. Angin leutik ngadalingding ngoyag gendang daunan. Kembang hebras jeung radio anu ngajajar sisi pager buruan bumi mama ajengan mulia ting aroyag katebak ku angin. Pugu eukeur mah patempatan sakurilingna pinuh ku tatangkalan di wuwuh angin ngadalingding. Teu matak aneh lamun karasana seger.
Harita saurang wanoja gawena hulang jentul di kamar siga aya nu keur di pikiran sakapeung goloyoh ngedeng teu lila korejat hudang deui ngadon ngajejentul sorangan. Si horeng wanuja nu keur hulang jentul teh tayalian Nyimas Malati manehna ras inget ka Sarji nu geus 2 poe teu katingali unggah. Harita Nyimas Malati ngagerendeng, kunaon cenah Kang Sarji geus 2 poe weuh ngelol-ngelolnya nangenong di bangsapnan kitu tapi piraku lamun nya mah ngenong di bangsapnan teu bebeja heula. Da biasana mereka mana-kamana ge sok bebeja heula. Kumaha pikeun meuli hate Kang Sarji sangkan ulah nyeureun hatena. Perkara aing geus dipiharep ku Kang Beni. Mangkaning harita waktu Kang Beni jeung indung bapana datang ku aing teu dibejaan pisan. Dan nyata atulah ku teu sangka Kang Beni bakal datang kalawan terus ngalamar. Lamun mere beja ti anggalna piraku Kang Sarji teu dibejaan heula. Lamun hade dicaritakeun mah bener-bener hate aing inget bae ka Kang Sarji. Malah boga rasa cumantel ka manehna. Hari katambah-tambah ti heula katingali Kang Sarji ngelol tina lawang. Bari mang nutupkeun pantok kamar atuh peuting tadi kaimpikeun Kang Sarji keukeuh. Hayang maturan sare di kamar. Nepi ka harti ka harita aing nganteur kana kasuka manehna. Muni asa dikieuna Kang Sarji mamaksa ka diri aing. Kumaha pijadieunana lamun nya teh mah aing dipapaksa ku Kang Sarji nepi ka beunangna samodel peuting dina impian. Geus pasti diri aing bakal nyanang wiwirang gede. Tada teuing ge batur salemur ibu resajabana ti kitu. Aing diusir ku mama jeung ibu. Amit-amit teuing lamun aing nepi ka kitu. Ngalakukeun sacara dikieuna. Kitu gerentes hate Nyimas Malati make ditungtungan ku ngabirgi di sagala. Sanggeus Nyimas Malati ngupat Sarji dina hatena. Guru tak Mang Nawawi datang bari manggudoran pacul tas mantuan mopok galeng. Cag pacul dituna gigireun kanang hayam tuluy asup ka kamarna cucul-cucul disalin. Ku pakean nu bersih barang kaluar di ti kamarna gok Pa Amprok jeung Nyimas Malati nu harita reka cai. Kumaha? Mang Nawi kungsi diteang Kang Sarji teh? Cek Nyimas Malati bari neuteut. Namanya Mang di pondokna Nyimas mun maksanya di sejaningal jang Sarji. Paingan anjeunna teu ka dieu udur. Gering. Nyeri naon cenah mah? Sauna baranas tiris mung namanya sasauran balik ka dieu gitu. Pada aya nu karasa mah matak naon we di ditu ulah rungkak ringkuk di pondoknya di dieu we geus nya. Lamun seug panyakitna parna atawa tengah peuting hayang kacai eta ku Mang Nawi dititah ka dieu cicing di dieu. Kadenan we ji piwarang maksudna Nyimas teh. Rupina segedap deui ka dieu jalan mah teh nuju diraksukan je. Temal Mang Nawawi tuluy ngoloyong ka dapur rek dahar. Hari Nyimas Malati terus kacai bebersih. Heuleut setengah jam ti harita. Nyimas Malati balik ti cai kalawan geus disalin make pakaian bersih. Leos ka hareup ngadon ngadaweung dina teras teu kungsi lila Sarji datang dina leumpangna bangun anu tareunangan. Beungeut haropak siga nu gering geus aya kana mingguna. Assalamualaikum. Sarji huluk salam. Waalaikumsalam. Mangga Kang calik. Tema Nyimas Malati. Kala cat Sarji unggah kana teras gek diuk pahareup-hareup jeung Nyimas Malati. Torojol Mang Nawawi norojol. Da geuning jeung Sarji ka dieu Nyimas. Cek Mang Nawawi gek manehna ge diuk dijireun Sarji. Martosna Kang teu damang karaos naon atuh Kang? Cek Nyimas Malati bari neuteut. Laras Mas biasa we karaos panas tiris nanging alhamdulillah. Ayeuna mah aya sakinten teu patos puyeng teuing. Rupiah Mas sareng ibu arangkat ka mana Mas meni asa sarpi kieu? Araya ibu mana metos di zaman ama nuju dipengker ningalian manuk japati. Kunaon atuh Kang aya nu karaos teu di dieu padahal mah aya nu karaos mantos we di dieu ulah rungkak ringkuk di ponok. Ari di dieu mah aya naon-naon katingal ku sadayana. Atuh paling ngaleueut atuh paling ka zaman tengah wengi aya Mang Nawi. Jalan ku ama sareng ku ibu ge teu di sisi kudi. Ari sasari soker sakulem di dieu sareng Mang Nawi ari ayeuna aya nu karaos ngadon di pondok wae. Cek Nyimas Malati rada ngagelendeng. Kamari ge maksad bade ngadon ngenong di dieu Mas mung akang teu kiat ku puyeng. Tema Sarji nyarita bari tungku semunu era. Hargeuning eta. Jang Sarji, ka mana wae eta kara tembong ji? Saur Ibu Haji Romlah kalersan kaluar ti bumi. Mohon Bu. Manawi tos 2 dinten kabancen panas tiris Bu. Tema Sarji. Paingan aya nu karasa mah teu temong-temong ka dieu. Ari ayeuna kumaha? Aya sakinten Bu, ieu barantos dilandongan. Iubaran kunaon kitu? Karasan aya puyer Bu ya alhamdulillah rada ieu hara rampang. Syukur aya geus mending mah.
Dican cari atuh Mang Nawi jeung keur Jang Sarji. Sawios ulah ngarepotkeun Mang. Ka dieu teh saperkawis diangkir ku Mang Nawawi saur Nimas naroskeun bae. Kali perkawis aya pisang ngemeun ka sadayana utamina mah ka ama sareng ka ibu. Aya naon kitu nya asal leuwas teuing? Saur Ibu Haji Romlah. Pada pisang ngemeun we mung kalesana mah nuju teu aya nya. Nada teu ka mana-mana, mama abi ge aya di dieu ari amana ka mana Nyimas? Namanya menuju Maraban Japati di Pengker. Cing calukan atuh ka ditu Mang Nawi. Ka dieu kitu aya Jang Sarji. Cek Ibu Haji Romlah leos Mang Nawawi ngaleos ka pipir. Kasampak mama ajengan mulia nuju Maraban Japati ku Jagong. Mama disaurkeun ku Ibu Haji. Aya naon cenah euy? Taros mama ajengan mulia bari ngaliri. Itu sun Jang Sarji sun saur teh bade pisang ngemeun ka mama. Mending geus kaduga ka dieu, syukur we geus cager mah euy. Saur mama ajengan mulia terus kalebet jalan ka Pengker. Bari nyimpen kaleng wadah Jagong garing. Kumaha Haji teu katutuluyan? Alhamdulillah mama aya sakinten tema Sarji. Gek mama ajengan mulia calik gadengeun Ibu Haji Romlah. Syukur we ari mending mah euy. Manawi kieu mama rehna abdi ka dieu teh saperkawis sajanepangan bilih nu araya di dieu deupeun jalan abdi tos 3 dinten teu ka dieu. Nembe kasumpingan ku Mang Nawawi saur Nyimas Malati miwarang ngalayad abdi. Kali perkawis bade wawartos ka mama, kali ka ibu sareng ka Nyimas. Abdi teh aya badanteunkeun sareng mangsapnan. Aya badamikeun perkara naon teh Jang Sarji? Eta sun abdi teh gaduh tanah satala pokeong ka kantun punaki manawi bade ditawiskeun we ka mangsapnan. Bireh ti payun anjeunna peryogi palai melaka ieu cenah selong. Nah, make rek dijual sagala Jang Sarji, cek mama mah tong dijualkeun bae pibakeureun jaga. Sugan jeung sugan jaga Jang Sarji boga milik bisa diadegan. Ari kitu mah boga tempat sorangan dina geus boga pamajikan teh moal sirarak siruruk teh di tempat batur atuh. Laras diemut kadinya nama mama mung kumaha atuh kaayaan abdi batan sakieu. Piraku salamina abdi teu gaduh padamelan. Ari kitu mah abdi ngical tanah manawi gaduh-gaduh kanggo modal. Maksad abdi upami gaduh modal mah hoyong diajar we icalan di pasar. Sanos abdi gaduh tempat di ari teu gaduh pacabakan mah. Kumaha tuh mama? Cek Sarji dadakuna marek ngajual tanah pikeun pimodalin dagang. Nyari aya maksud kadinya mah teu naon-naon satadina mah mama nyarek ulah dijual sote. Ka hiji lebar titinggal tinu jadi aki. Kaduana sugan jaganing pageto Jang Sarji aya milih kalayan aya hasrat rek nyieun sasaungan. Arek dipake modal mah teu naon-naon ngancing bisa we ngajalankeunana. Ulah nepi ka tanah lapur duit beak. Eta kabehna aya sabaraha bata cenah Jang Sarji tanah titinggal aki Nawi teh. Kirang langkung 25 tumbak mama atuh saya nama hemutan we sakantenan ku mama. Gua hari butuhna mah nganti mana mama boga duit keur meuli tanah atuh Jang Sarji. Urut nyawa 2 tahun tukang masih kene boga hutang sabab kahalodoan teh sakitu lilana. Manawi ku ibu atuh emutan cek Sarji ngareret ka Ibu Haji Romlah. Ibu komo berada boga duit keur meuli tanah aya duit titipan Nyimas ge hayo ngadona nu ngagusur tina jero lomari. Kali amplopna we nyelap dina tumpukan samping. Nada ibu mati isuk-isuk can kararaban sangu-sangu saremeh-remeh acan bakat tingkuhan heueul ku perkara duit leungit. Lamun seug duit batur mah pasti we ibu katempuhan kudu mayar. Hadena we nu anak dina menta digantian ge piraku nu jadi anak mah eueuh tinimangan mere tempo. Kai jalan artos di mana ibu? Di kamar di tumpukan samping kanyawan eueuh sotewe isuk-isuk basarek dibelikeun kana barang. Ari ditayang kana kali amplop mah wungkul duit mah geus eueuh saperak-perak acan. Sanami nguping di dieu ka icalan bu. Nya eta ibu ge ngarasa kaget asa ku kakara saumur-umur can pernah kalengitan jama jarum sapotong-potong acan. Nari ku ayeuna make kalengitan duit sagala mangkaning duit lain saeutik saeutik aya kana 50.000 na. Eta manawi aya saha deui nu sok ka dieu teh bu? Saha deui lintang nu aya di dieu we opatan aya ge Jang Sarji sok rajieun ka dieu can pernah asup ka patengahan komo wani ka kamar mah. Geus tong ngadongkeun urusan duit ibuna. Sanajan haban didongengkeun ge moal bisa kapanggih deui kasebut geus leungit mah. Kajaba lamun salah neuneun pasti iraha bakal kapanggih deui tah ayeuna mah amarek nanya ka Jang Sarji. Kumaha maksud Jang Sarji teh? Saur mama ajengan mulia naros deui ka Sarji.
Mun maksad abdi bade ka mangsapnan we heula mama. Barisakan tenan nawiskeun tanah teh manawi bade dimutan ku anjeunna. Tema Sarji keukeuh dadakuna marek nawarkeun tanah. Ari perkara masantren kumaha? Muhun Kang perkawis masantren diteraskeun atuh bade liren. Cek Nyimas Malati milu tumanya. Keur manehna ngarasa kasieun inggih Sarji teu balik deui. Rupina perkawis ngalap ilmu mah bade ngeureuyeuh we Nyimas. Rupi linggihna bade diponok deui atawa bade teras dimangsapnan. Perkawis monok mah kumaha kahoyong we Mas. Hoyong diponok tangtos, diponok hoyong dimangsapnan tangtos dimangsapnan. Ari perkara cicing-cicing kitu Jang Sarji. Eta mah kumaha Jang Sarji rek diponok bae di tempat para santri pek wae. Rek dijangsapnan bae teu nanaon deukeut ieu. Cenah rek di dieu jeung kinawawi syukur sarua syukurna keur mama. Ngan perkara ngalap ilmu ka hayang mama ulah dikagok-kagok teruskeun nepi ka jucungna. Sakumaha cita-cita Jang Sarji tiba heula hayang bisa ngaji. Nya ayeuna ari geus kasebut bisa mah geus bisa mangancasak bener encan asak lamun dina buah teh mah kakaragu mading. Tangtos perkawis ngaos mah ku abdi ge bade diteraskeun manawi teu aya gangguan ama. Mun eta mah kitu we mama ibu oge Nyimas. Abdi teh seja pamit kalain ulah kirang-kirang ngahapunten wireh ku abdi direrepot. Kali teh eta henteu hilap abdi nganuhunkeun kana kasayan ti sadayana. Cek Sarji bari nyolongkrong sasalaman ka mama ajengan mulyana. Nah make minta dihampura segala kawas semua datang deui ka dieu ji. Sanes moal wangsul deui ka dieu mama. Mung bilih abdi aya pamengan teu tiasa ka dieu jalaran kitu kasebat jalmi. Kumaha ge ka maklum sok wae aya gangguanana. Tembak Sarji rad bari mesem. Oh heueuh nya ketang da nya kitu. Ai sifat jelema mah sok aya wae halanganana. Pek atuh ari rek maksa mah ngan omat perkara ngaji ulah eureun teruskeun sing kapetikasina ka ala buahna sabab perkara ilmu mah sakumaha lobana ge moal burung dikandung moal buruk dikandung beda deui jeung loba dunya keuna ku beak atawa keuna ku leungit. Tapi ilmu moal aya beakna moal aya leungitna ngan poma sing bisa ngamangpaatkeunana. Nu hartina boga ilmu ulah dipake ujug takabur. Ulah dipake kana jalan nu baris nyarikat kana diri. Saur mama ajengan mulia masihan atikan ka Sarji. Geus kitu mah Sarji teu loba wangkongan deui terus ari di bari ngajingjing buntelan pakean nu maksudna rek ngajugjug kasapnan urut tatangan. Sajeroning keur leumpang teh batina mah ngarasa ngeurik dumeh geus teu boga tuturkeuneun anu kasebut kula wargana. Ari katamah-tamah harita sajeroning keur leumpang teh ngadenge sora pengeret meni asa namahan kelar kana hate. Rusras inget ka zaman anu katukang-tukang. Percis wanci magrib Sarji kakara nepi ka imah Sapnan. Anu kabeneran Sapnan jeung pamajikanan nyampak araya samalah keur ngaralong di tepas. Puguh we Sapnan ngarasa kaget. Kuayana Sarji datang magrib-magrib bari mawa bungkutelan pakaian. Ngan harita Sapnan jeung pamajikanan acan loba tunyutannya. Ukur kakara dititah unggah kalawan teu hararese Sarji unggah. Sadatang-datang terus ka cai abdas. Balik ti cai ngalaksanakeun salat nu sakumaha sok dilaksanakeun unggal waktu. Bada Isa Sapnan jeung pamajikanana katut Sarji ngadariung di tengah imah. Dariuk dina samak bari nying hareupan opieun kurum kacang tanah. Lain Jang tadi teh mang teh can baka tunyutanya kadatangan ujang teh sabab kahiji kakarajol. Kadua geus nyedek ka wanci magrib bari kacamata mamang teh can kacai-cai acan taina mah geus rada rine. Mang teh tumanya aya naon atuh bangna Jang Sarji burit-burit datang ka dieu teh. Aya kaperluan penting nu sakira bisa dibantu ku mang. Na geus lekasan ngalap ilmu di pasantren. Cek Sapnan mungaran tumanya ka Sarji. Hatur nuhun mang abdi langkung dipayun ditaros ku mang. Sanaos teu kitu ge maksad pisan abdi sasanggem ka mang sareng ka embi. Teu aya sanes sarehna abdi burit-burit ka dieu maksad teh ngahaja bade ngarerepot deui ka mang sareng ka embi. Nanging kitu ge manawi mang sareng embi ridomana tema Sarji semu ngageuri. Ngarerepot perkara naon Jang Sarji? Sapna neuteuk beungeut Sarji. Mun maksad mah sajang ngiring ngaheurinan we di dieu. Jalan aya di pondok ngaasa teu pararugu. Ngaraos tumarumpang sareng ngaraos nalangsa we dina waktosna. Aya nu karaos dina awak teh. Malih ayeuna ge upami disanggeukeun mah abdi teh rada udur.
eta ge kumama sareng kuno janten garwana kali ku putrana diangken kedah di bumina mung abdi ngaraos isin sareng ngajagi kasauran nu sanes. Oh jadi kitu, jadi ujang teh cicing di dieu. Leres mang nanging kitu ge manawi kawidian kumang sareng kumi tema Sarji. Nya teu naon-naon ari jang Sarji betama pagugulung di dieu. Samala atoen waya saboga batur pikeun baku kumaha. Ongkohan mang tibade toge ngarumasakeun ka utangan budi ku janatna Ki Ujang nyata Ki Annawi. Anu duh kudu wayahna kumangnya jeung kumbina moal bisa disugemakeun. Boh dina daharna boh dina patempatanana. Sabab kayan mang mah geus teu kudu dibaca deui atuh Jang Sarji. Ku Jang Sarji geus kabaca meureun geus katingali kayan di dieu. Kitu geuning mang mah. Kitu. Maktah kitu. Jadi maksud Jang Sarji teh kitu geuning cenah mana. Dadang ka dieu teh tayalian rek milu nyiruk di urang kumaha mana ngarujukan. Cek Mang Sapnan tumanya ka pamajikanana nu katelah Bi Emot. Jadi keur abdi mah nitah moal nyarek moal kumaha kahayang Jang Sarji ari daekon aman mah cicing di dieu. Bari ku urang dimoal disugemakeun dina pangakuna. Tema Bi Emot. Perkawis eta mah teu kedah disaurkeun Bi kanggo abdi mah. Tiasa nyiruruk oge kanggo monok getos kiremang pirang-pirang bagja. Kalayan teu hilap abdi nganuhunkeun ka Mang sareng ka Embi nu parantos ridho manah kaheheurinan ku abdi. Cek Sarji ngarasa bungah ku ayana disamat ku pribumi. Nah so heula pramila. Harita Mang Sapna nanya deui. Ari perkara ngaji kumaha Jang Sarji na diteruskeun eta geus seureun. Perkawis ngaos mah bade dikeureuh we Mang Ata. Manawi teu aya gangguan naon-naon. Heuh eta mah kitu we Jang heug atuh rek di dieu mah kumang jeung ku ibina ge moal burung dirawatan. Anya mi teh aya tanyakeun Ujang ari Nyimas Malati putrana mamajengan ka urang mana cenah boga salakina teh. Sugan Jang Sarji mah salira di ditu ngareungeun. Cek Bi Emot akhirna nanyakeun perkara Nyimas Malati. Buka tuh bisa naos abdi aya di pasantren teh can nguping ka saha-sahana. Tema Sarji sajelasna. Can ngadenge perkara Nyimas Malati rek dikasih dadap kasih waruna. Padahal geus aya nu ngalamar ku Cep Beni ku anakna anu ngarawatan Sarji baheula. Waktu Aki Annawi katabrak sedan. Ongkohan mamajengan mulia sareng garwana teu sasauran yen putrana parantos aya nu ngalamar. Duka hilapeun duka ngahajat teu sasauran ka Sarji. Geus puguh ari Nyimas Malati mah teu daek cacarita kitu sotenan. Boga rasa inggih Sarji nyerieun hatena lamun teh mah Sarji aya harepan ka dirina. Kunaon atuh Nyimas Malati teh can boga jodoh kenehnya. Disebutkeun lalaki eueuh nu mikanya ka manehna piraku. Darupa Nyimas Malati teh kasebut tegep hideung santen pangawakan sakitu alus jeung mulus. Sedang sasamana mah kabeh geus baroga salaki malah geus anu baroga anak. Tapi Nyimas Malati macan anu nyangkol-nyangkol cenah. Nanam campikan kitu budak teh. Cek Bi Emot mupat kaayaan Nyimas Malati. Lain campikan acan we meureun asa pamohalan awewe teu boga salaki komo kitu rupa Nyimas Malati. Beunang disebutkeun salemur ieu mah kawilang nyong colang. Ngan teu we disebutkeun bentang nasinang reret mah. Nya sugan can diparengkeun ku Allah padahal mah hayang nyaho we piharep ku Jang Sarji. Cek Bi Emot siga nu ngahatean. Oh, ibasok nu sanes-sanes wae. Moal ge kersaeun ka abdi mah Bi jaran abdi mah kasebat jalmi nu teu aya kagaduh. Sajabi ti kitu ibu ramana ge moal rujukeun gaduh mantu ka abdi. Tema Sarji rada kapi asem. Jeung sanyana ketang Ujang lah. Lamun geus aya niat boga pamajikan teh mah kudu nu satimpa jeung urang. Aya paribasa wajah kudu ka wajah. Bisi aya tungtung catur buah caritangkena. Ari boga jodoh kanu teu satimpa dina kaayana teh. Komo boga jodoh kanu tahapan luhur ari heug urangna. Can boga pakasaban masok aya we mangi ka teungeunahna. Ceuk mah gampang neangan pijodoheun mah. Tapi neangan heula pakasaban ke di mana geus boga pakasaban. Geus boga piwaragadeunana kakara mikir-mikir ngawangun rumah tangga kitu. Nya ketang Ujang nyer pakasaban we heula. Da moal beakeun awewe di dieu mah ge teu kurang budak parawan ngabadeg di dieu ge. Cek Bi Emot. Geus atuh mana tong ngobrol we urusan jodoh lah.
Gerak aku tanda sangu teh jeung deungeuna saya aya ieu jang Sarji sina dareula. La ilaha illallah nya lah. Angkaan mareknya diekeun sangu hampura ujang lah. Nya kitu geus kolot masuk pohoan. Cek Bimot tuluy ngoloyong ka dapur. Nyokot sangu jeung deungeuna sok dituna dina samah kalawan teu hararese sarerea dalalahar. Wayana jang Sarji eueuh deungeuna anu samodel model dieu mah. Lah kedah kumaha bi tema Sarji bari dahar meningali bangun anu ponyoeunaker. Kawan tu ti kamari can kararaban sangu saremeh-remeh acan ongkohan keur aya nu karasa. Cag ngadadarkeun urusan Sarji nu kiwari tetep tumetep. Nyiruru dimangsapnan kalawan dina ngajina. Deung ngapoe sabab sok bunta bantu barang gawe di kebon. Kadang-kadang sok milu buburuh macul pikeun namah-namah keur daharna. Ulah nyusahkeun teuing nu disirurukan ku manehna. Urang caturkeun perkawi Ibu Titi sobat ngaos Ibu Haji Romlah. Nu geus paheut palai bebesanan ku ayeuna. Ibu Titi rada haneueul ari sabab nampi wartos ti Ibu Haji Romlah. Ye Nyimas Malati tos aya nu ngalamar tayalian ku Cet Beni. Puguh keur Ibu Titi mah sajabat ti haneueul teh ngarasa bingung. Kumaha ngabejakeun kanu jadi anak. Sabab anak Bu Titi katelah warno sakitu mikah hayangna ka Nyimas Malati. Hari katamah-tamah warno boga adat gurat batu jeung sok babari nafsu. Mangkaning hari tanalno keur milu usaha jeung pamana di Jakarta. Samalah geus meuli ali sagala keur kana kapercayaan ngalamar Nyimas Malati. Dina hiji waktu parang poe Minggu warno balik kalawan angkaribung ku babawaan. Muka beneran harita inung bapana nyampak keur ngawarangkong di tukang. Sedeng dihareup aya saurang awewe lanjangna Ibu Titi keur sasapu di buruan. Jut warno turun tina delman tuluy ngagegero lanjangna bari nurun-nurunkeun babawaan. Bi, Biunah, pokna atuh lanjangna nu katelah Biunah curing hak ngalieu. Sirilik Biunah nyamperkeun. Damang Cep, cek Biunah. Cager kumaha nu dari ieu salager Bi? Alhamdulillah sadayang geus Damang Cep tabu sabar hati Jakarta. Tadi kira-kira 9:30 hari baba jeung mah kamar aya. Aya na menu di Palengker. Sawios koper mah ku bibi urang Bandung Cep. Dili abot. Temal Biunah regeyeng ngelek koper tuluy dibawa ti heula. Di jalana ka tukang sabab panto hareup dikunci. Sanggeus warno mikeun duit ka kusir delman leos leumpang bari ngajingjing oleh-oleh. Cag babawaan dituna dina teras bari ngadaguan panto dibuka. Harita koper saha Biunah? Cek Bi Titi bari ngalieu. Kagungan Cep Warno Nyimas name sumping. Tema Biunah bari ka jero mawa koper wadah pakaian. Tuh apana cik keneh diupat ku urang ayeuna guru tak datang. Kumaha bicaritakeun ka Warno perkara Nyimas Malati atuh. Cek Ibu Titi asa beuki bingung ku ayana nu jadi anak datang teh lain bunga. Keun bae tong make bingung-bingung teuing mana kitu geus lain pijodoheun anak urang teh. Bener ai ku kitu teh mangan kumaha picaritakeun anak nu jadi anak. Da teu kumaha caritakeun we geus aya nu ngalamar kitu. Bisa nanyakeun iraha-irahana Nyimas Malati anu ngalamar mah bejakeun we waktu Marno kakara 2 poe di Jakarta. Isukna indu datang ngalamar Nyimas Malati sakitu we caritakeun. Tong dicaritakeun ayeuna-ayeuna cek Parukmana. Reos para mitra. Harita teh ka jero meh bareng norojona Warno asuh. Buda mang cek Warno bari gancang munjungan kanu jadi inung. Cager no kumaha Warno jeung si Amang di Jakarta. Pangestu Bu. Kemana bapak Bu? Tema Warno kabeneran Parukmana bapana Norojo. Waya kumaha di Jakarta no? Tebus 9:30 Pak. Kumaha Bang Pak? Warno sasalaman kanu jadi bapana. Cager awak mah euy. Tema Parukmana geh liu. Upi koper kalebetkeun bae Cep. Cek Biunah tas mang nyokotkeun babawaan. Kajerokeun wi sakalian Bi. Tema Warno bus Biunah ka kamar ngampikeun koper wadah pakaian. Koloyong kaluar deui terus kebat ka tukang rek nyician cai. Kumaha di Jakarta teh aya pangabetah no? Sabetah-betahna di tanah sanes lupalah ari batin mah teu boleh hemut we kasarakan. Ngawaing kumaksakeun we tuh Pak dari dieu teh aya pakasaban atuh. Tema Warno bari ngaluarkeun rokok jeung kayu apina tina pesa ka meja. Ari Ibu Titi mah ngajelenggut bae can pipilueun cumarita. Anggur terus ngaleos ka tukang bari ngampikeun oleh-oleh disimpen dina luhur meja makan. Oh, wayahna we kurang pangabetah ge euy paksakeun. Tibatan cicing di dieu bari lugah ligeul. Tapi aya kamajuan usaha di Jakarta. Alhamdulillah Pak aya sakinten Pak.
mawartosna perkawis Nyimas Malati Pak tos di babalagonyangan ibu naroskeun ka ibu ramana. Ceuk Warno ngalegot nanyakeun perkara Nyimas Malati. Teuing da Bapak mah geus lila teu papanggih jeung ajengan mulia teh. Komo jeung Ibu Haji Romlah mah hampir sataun teu panggih-panggih. Ngan ibuna we sok mineng ka imahna teh sabab sok nyamper ngaji. Kewe tanyakeun ka ibuna, ceuk Parukmana can wani nyarita perkara Nyimas Malati. Geus aya anu ngalamar. Mun dia naroskeun kitu teh bere ayeuna tos gaduh pakasabaan di Jakarta. Kaen alhamdulillah tos gaduh milik sakedik-kedikeun. Bali mangkungna abdi tos meser cincin 5 gram kanggo tawis ka percentan ka anjeunna. Abdi gawean teh ngagaleun ratip deui radio. Lumayan lah kanggo ngadangukeun siaran dongeng. Ceuk Warno torojo bitin. Kana dongeng di wayo. Teu puguh. Torojo bitin keluar ti kamar makan. Dituturkeun ku biunah lanjangna mairan cai kopi jeung opieun di bakian. Gek Ibu Titi diuk dijireun Parukmana. Harita Bu Titi tuluy nanya, "Lain aya caur aja bulu di tukang teh biuna?" Cek Bu Titi bari ngeserkeun asbak sabab biunah rek nunda cai dina meja jeung opieunana 2 keler. "Kumaha bita can saasak pisan Nyimas duka upami sawengi deui mah?" Tema biunah sanggeus nunda opieun terus ngaleos di ka tukang rek nyangu. "Kana naon usah di Jakarta teh no?" Cek Ibu Titi ka karatumanya. "Ah, biasa we saberos emang dagang ngasong di terminal." "Aja kalancaran?" "Berkah Bu kasebat lancar mung nya kitu we kasebat usaha mah lancar ku lancarna sok aya we mah tak pidorakeun teh Bu." "Pidorakeun kumaha?" Ibu Titi neuteub semu kaget. "Mun sok aya nu nyirik lah ti rerencangan nu daragang malih mah aya nu kagungan timuru awon ka abdi majarkeun abdi calan teu sabongbrong. Jelas nama disarangan ku munjung teh da eta panginten icalan abdi kasebat majeng. Katami-tami namanya abdi icalan saminggu tos kapeser angelan abdi teh." "Geus teu aneh kasebut manusia mah sok aya we nu suudon. Tapi sakituna deuykeun bae. Daek denge daek ngeunaon teh tentong. Pokona mah asal diri urang ulah milampah kana sangkaan ti batur. Sanajan kurang dilawanan ge wahartina malah matak ngajadikeun diri ributan. Keun we antep masing reka nyangka munjung oge. Rek nyangka jadi tuyul oge." Cek Parukmana nyarita anu jadi anak. "Naon ari tuyul apana?" "Tuyul teh lamun ku baheula mah sok diserbut kecit tukang nyokotan duit ti batur tapi teu katingali jirimna. Lamun unggah ka hiji mah ataw ka hiji toko sok terat kanyahoan. Ari maneh mah biasa asup ngajirim kieu ngan kuno unggahna teu katingali." "Geuning apana nyaho tuyul sakit sok kitu? Nah iraha tepung jeung tuyul?" Cek Bu Titi rada mesem. "Ari tepung mah cenah bae ceuk beja tuyul teh kitu cenah. Panjana abdi mah apana teu papanggih jeung tuyul." "Oh, dapat teh sosobatan jeung tuyulnya," cek Parukmana. Jep jara rempe. Ari katamah-tamah harita Warno ngoloyong asup ka kamarna tuluy muka koper wadah pakaian. Maksudna rek nyokot ali pikeun tanda panglamar ka Nyimas Malati. Garendang Bu Titi nyarita rada haharebosan. "Apana kumaha mun Warno nanyakeun urusan Nyimas Malati?" "Puguh we atuh nanyakeun mah." "Nanyakeun kumaha?" "Oh, nanyakeun kieu ari ibuna geus babalagonyangan jeung Ibu Haji Romlah can." "Kumaha jauh ku apana?" "Engke we geus tanyakeun ka ibuna. Apa mah geus heubeut tara papanggih jeung Ibu Romlah na kitu." Tema Parukmana. Jep jempe sabab Warno norojo ti kamar bari ngeungeupel ali dibungkus ku plastik. "Bu, salami abdi di Jakarta tah mung neme tiasa kapeser ieu we lah. Cincin 5 gram kangge tawis ka percentenan ka Malati teh." Cek Warno nemongkeun ali sarta ku Ibu Titi ditampanan kalawan ditinggalian. "Sabaraha gram ieu no?" 5 gram Pak langkung sakedik." "Kumaha keputusan ti Ibu Haji Romlah teh Bu?" "Tah keputusanna Bu?" Cek Warno siga nu teu sabar nanyakeun urusan Nyimas Malati. Atuh Ibu Titi rek ngajawab make ngareret heula ka Parukmana salakina. Sabab ngarasa bingung nyaritakeunana inggis nu jadi anak nafsu, mangkaning Nyimas Malati dipikah hayang ti baheula. "Ngaso heula urang teh ngaso." Harita Ibu Titi nyarita, "Kieu nya no perkara ibu jeung Ibu Haji Romlah tibasa bulan ieu keneh ge ti samemeh Warno indit ka Jakarta. Ibu kungsi dodongeng ka Ibu Haji Romlah samalah dodongeng ge di imahna basa ibu nyamper ka pangaosan." "Terang Dimasna."
teu nyahoun sawarita teh keur eueuh duka keur salat di kamarna duka keur init-initan. Kumaha sori ibuna? Ari keur Ibu Haji Romlah mah nyarita ka ibu teh sami nuhuna samalah kacida bungaheunana. Ibu aya maksud hayang bebesanan jeung Ibu Haji Romlah. Geus kitu mah ibu teh tenang-tenang we kari nunggu milik warno pikeun meretana kapercayaan ka Nyi Mas Malati jeung kanu jadi kolotna. Nya gancang carita sanggeus warno ditijak ka Jakarta kira-kira geus aya kana 2-3 poe. Warno aya di Jakarta harita teh. Isukna ibu kadatangan ku Ibu Haji Romlah, disangka ku ibu ka dieu teh rek ngabejaan aya pengaosan atau rek nyampeur kana pengaosan sabab ka dieuna make pakaian rarapi jeung mawa tas sagala rupa. Perhiasan biasa dipake sakumaha sasari. Rek ieu ka pengaosan si horeng harita teh rek kauleman kanu nyunatan. Nya sameme Ibu Haji ini kauleman cacarita ka ibu samalah kasing hareupan ku si bapa kalawan ku Ibu Haji sanuk-sanuk minta dihampura ka ibu sajabati kitu ngarasa manghajakalkeun permaksud dari ibu hayang bebesanan jeung Ibu Haji Romlah teh cenah kitu. Nanyakeun kumaha Bu? Warno gancang nanyakeun di barungku beungeut semu beureum. Hanya kaleuna teh nya kieu no 3 poe sanggeus Warno ka Jakarta harita teh nya. Isukna Ibu Haji Romlah jeung Mama Ajengan mulia kadatangan ku Semah. Disangka ku Bu Haji jeung Mama namanya Mama Ajengan Semah teh biasa we rek jarah barang ditanyakeun maksudna tujuanna teh ku Ibu Haji Romlah ai geletis teh tujuan teh cenah ngalamar ka Nyi Mas Malati. Ku gue keur Ibu Haji jeung Mama Ajengan sakedapan mating haruleng teu aya ibarat anggalna. Geus kitu Nyi Mas Malati ditanya ku Ibu Haji teh, "Na geus kenal acan jeung budak lalakina nu datang teh?" Jawabanna teh Nyi Mas Malati geus hampir 1 tahun cenah kekenalanna teh. Tak kitu ngan hanya kale waktuna kaburu beak no. Urang tuluykeun isu ke carita namanya.